Wow. Anjing, ketipu. Berobat geus ka bidan. Ayeuna tinggal cagerna lah. Oh, karunya budak masalah teh Pak masalah. Haji ngambek henteu eta. Ya moal henteu haji teuing mah. Nya anak tuh dah make roda neng digobotkeun, make mesin neng dijubun ka sawah geura. Ya. Ieuan ieu budak oge teu ieu oge. Heeh, karunya ka budaknya cilaka atuh ngaranna ge kamari ge Jujug langsung labas ka sawah pan. Terus eta make mobil naon pasaran sugan kamari mah. Make eta kuat acleng-aclengan pan. Eta si maer ka bidan ku saha? Kemari nang nyokot di sajinya, cuman ayeuna teh can digawean da sabana. Langsung berobat kamari teh minta DP doang, minta kasbon. Geus kasbon deui gede meureun. Ya, Isi mending itu. biaya budak kumaha? Gampang orang membuka eta ATM berjalan si Haji. Dia minta deui nganjuk lah. Gampang pegawaian mah. Kira cager ayeuna mah obat tangis diinum can tah. Encan kukulah. Oke, emang geus diinum Sekali. karek sekali. Oh ya, geus kade inum tah. Dan nang dibeli kieu teh. Nya sina saha dibobot-bobotkeun anak. Nah, ambok wae mah. Nah, sok itu satu dia ada. Itu sok dia ambok wae, mungkin gede betul. Si gobloknya anu aja. Rebek ya, rekan-rekan pegawaian kita saya ingin panen tiga sepeda ya katanya kira ada gaya saat wisata ya oh tuan aing mari mah aing kesal sama lima deui aing nyari awak mahal Pak Karno ieu peninggalanna saan anak aing teh ngomongikeun nama Islam aing rek suwarim ya aing kudu panen heula terus batu
Rim. Rim. Oh, nunuan datang. Rim. Es, Mang. Aing, lain tukang es. Apa wae bagian si Haji teh? Beletak deui kuat pareureuss da. Aing aya perlu aing rahasia. Perlu naon Ji? Ih, sawah aing kumaha aing bukan panen teh heula. Oh, kamari teh rambeteun. Masalah rambeteun kan orang kamari berobat. Aing ngadenge, tapi aing ngomong hayang di jero. Oh, ayo maaf Ji nya. Salah, ieu akun aing buka. Sok enggak. Haji mah kudu di imah mah kudu adab. Ya, sok. Tang tunggu tadi itu aing. Di sepeda aing. Heeh. Kulit asli eta kulit. Tuna di dinya tah. Handap di sandal handap eta boncengan. Halus ya nu Haji mah. Kulit eta Garut asli. Asli. Kiriman anak aing nanti Garut. Hai anak barahi Ji. Wah kan aing di Garut hiji. Arab. Arab hiji, Oh. Arab eta masih menak jinggo. Oh, laki. Laki sarua wae. Aing. Ayo sok Main. lebet ayo. Ampun. Suka sia kadunungan aduh. Haji teu deul pukul derek bebeja aya pamajikan di dieu ayo teu bebeja heula. Rek majikan sia mah dia lawangeun. Tadi dole. Si Haji. Haji aja deh. Kona naon ieu? Aing ye tuur dunungan sia. Ampun aing mah. Atuh apa majikan sia geser keluar di dinya teuing. Aduh mau goblok pisan. Iya keras. Goblok si ama. Mencaret-caret wae. Eta eta lapung. Iya. Pak Haji, tunggu sebentar tuh aya Pak Haji. Turun nyeri Pak Haji. Aingnya perlu ka laki sia. Aya naon sebenarnya Haji? Aduh papan rok tuur aing. Aduh. Ieu urutan atuan nyeri. Yang mau aing dapat dari dia. Main Haji wae. Terus are tadi teh Ji, ieu teh. Buat nyeri Haji. Aduh, ini asa dikumahakeun. Oh, da aing mah henteu meureun. Tur aing ye. Asa pak bletrak itu suku EM. Nah, naon ku aing dipotong. Kuliah sia. Atuh. Ulah tuh. Da aing ningali ka awe sia. Oh, sing karunya. Aduh, Keringan susah sia teh. Ku aing denda bikin beak meureun. Bea ka itu galon juga. Ini paling awarin pakai tandona. Ieu aing teh rek ka dieu teh rek nanyakeun Nanyakeun kumaha? sawah aing kudu hayang panen ti heula ieu. Soalnya anu ti heula panen teh mahal. Oh, jadi lu pangheulana mahal gitu. Aing jadi kumaha carana kudu panen ti heula. Tuh yang saya enak tuh yuk. Angkat yuk. Yuk. Di sepeda sahanya ini halus antik. Duh, naon gandeng-gandeng direcet di jero. CM tes wis gana berenang. Nyimpang heula ah. Aduh, kunaon ieu? Aing wae. Aing geus sia sih. Kayak mas waris aja bawa ribu. Dua kali tadi ticak wae. Penyakit, ya maji penyakit aing masih ada pan. CM dah mah. Alhamdulillah, udah nembe kamari euy. Ya, Ji, orang mah orang kasar we. Make heula aing lieur keneh ye. Aduh, bulu aing di dagor geus tuur ieu we mah duh. Cek, eta saha? Haji orang mana eta cek? Eta orang Luhanseur eta teh. Luhanseur. Gubernurna nawarin. Alhamdulillah. Naon sih? Tur nuhun pasti nuhun. Saya tak saha. Randa, Ji. Randa. Kamu situ ngomong-ngomong kayak Randa di dia. Oh, eta pindahan tadi. Ngomong ke naon? Ieu
Hah? Iya, benjol. Aji. Mari dijeduk Macam-macam sok. Iya, Ji. Saya ngaranna eta ukti teh sa. Entat. Heeh. Balik kena aing. Ayo sinari ka sawah. Yung Haji. Ayo gimana marangkat lah. Kayak heula aing pusing kene ieu dijeduk. Pusing lu Haji wae nu ieu apa gua nu dijeduk deui. Ayo gua lah mangkat lah. Mangkat di sana ke sawah. Jeduk wae di dieu mah. Oh, aing di dieu Ji, kan. hapunten nya Ji, tadi teu katingal. Sebenarnya aya tamu. Ya, seneng naon. Ayo mangkat. Oke heula, da teh dunungan keur salaman heula. Aing aya mangkat lah. Lila sawah tuh can anggeus. Parkikeun pedai. Aing mau nama, mau bisa. Kemarin bisa aing Kena rusak eta pedanya. aing ngumpakeun eta ka majikan labu. Awas, reset. Siap, Ji. Terus. Angke heula tuh, aing heula kakarek sia. Rusak kada aing. Aing mah Ji, gas gula wae jeung sia teh. Ayo. Yo ayo yo. Kada dalok saya teh. Yo. Ayo siap, Ji. Aduh, aing geus lila jeung kana kadi deui ya. Anggarkan aing. Deh. Udah mahal ya antik. Nah, iya tah. Antik ya. Digawe. Kadi heula aja tau kayak bisnis. Berhubung aing aya perlu aya nama gampang ka sawah mah da waktu masih banyak kene sore. Oh, jadi ayeuna urang pergi heula ka sawah. Oke, kalau mau kerja aing di setik aing aya. Ngobrol, bonus. Aya perlu heuh. Aing naon sih? Kela aing ieu tadi ngomong-ngomong eta di masnya saha awewe. Aing penasaran, tadi balik pakai sepeda ge. Oh, eta mah tetangga sih rada. Heeh. Cintat. Maksudna eta rada kakunci. Kami dibeureun sia. Oh, nya. Mah ieu maksudna niatna teh. Ieu naon motor eta? Nang aya Oh, apa? masalahna aing bisa detik eta Cintat. kalau aing Oh, resep kadinya. Ieu na we. Tenang, saya percaya Kak Haji. Penting mah aing lancar misi aing. Siap, hari masalah dia menyasok we ieu na. Gitu, pokoknya catatan. Bisa. Berarti orang kajian tadi ulang ngomong ulah kali ngomong sama. dia awet dia udah sampai Oh, minyak rumah anak aing. kalau semenak minggunya kon kiriman
man aing bakal di Bunda. Siap lah. Siap. Tuh. Emang siapa percaya ke aing? Aing mah kasawa ge tara alat jembuit aing mah. Saya tidak percaya mah hitung duit aing. Sakitnya aing ke sawah. Sombong amat. Ukur bobogohan mah. Hitung. Hitung orang sia. Rada loba euy. Nah, 1 juta leuwih. kita aing ke sawah. Pemuda Iya, aing bobogohan. Bage urang. Nah, kira ieu apa ke dia DP Kersia mah anggar. Nah. Mahi eta pake baju cewek mah. Ayo. Gembul, dah gembul. Tapi omat eta misi aing. Heh. Mahi, kira mun geus aing rada aya deket-deket. Lalu juga begitu ku aing dibere. Tenang ya, pokoknya mah cincai jeung haji mah. Kita percaya haji beda. Di sawah-sawah beda deui kulina, komisinya tetep jalan. Cuma DP heula, ieu mimitian. Mimitian. Kumaha carana aing sepede ke. Ngerti meureun? Pasti. Ayolah siap lah. Banyak kudu siap. Itu, awas. Ya aing kira-kira ya bisa amro. Ya isukan-isukan ya bisa. Ade, Asal ade. tambahan yuk. Tambah eta mahi keur mamayu si Eba mahi. Heeh si Mahi. Cuman Ulangan keneh eta ge. heeh sih. Ku aing di warung keur usum keripik, beli keur keripik atau heun saya mah. Heeh aing marek nu tadi nya kecil kene sarua kene jeung kamari-kamari ieu. Embung sia eta embung. Nah, yang butuh. Embung ada gede ka aing. Bisa lumayan, Ji. Ya, itu baliknya. Geser ke mana? Balik. Tolong. Nyalian harus lain. Ngonang balik wae. Gampang eta bisnis mah. Sawah lain ke sawah. Nyali periksa aing pokoknya yang panen teh heula. Mah, Gerak. tadi ngomong cuti. Cuti guna wae pagawean mah tetep. Oi atuh itu mangkat kene ke sawah. Mun dikik EM sia. Haji koret. Mun dikik cek gede-gede. Haji koret dasar ih. Hajis. Gua sampai keong, komo tutut mah.